mengenai hukum-hukum pasah. Sarwiti orang Cikupa kawin kaki Zaid orang Pasar Kemis harita akad tikahna teh di mas kawinan ku 10 gram. Kabeneran begitu akad tikah mas kawina teh bebejana leungit berarti kuari dihutang. Cek walinaan katuka wazawatuka binti Sarwiti bimahri 10 gram zahaban. Kisya kontan apa hutang? Ceknya leungit di jalan, berarti muajalan hutang 10 gram hutang. Mobil tuh nikah bimahri mazkur ajal. Kuring nerima nikah kanyi Zarwiti 10 gram hutang. Oh masalah di hutang tuh masalah. Masalah. Sarua bae jadi. Barang geus kitu caritana dek disarean ku Ki Zaid. Cek Zarwiti kula mah moal wakas sare bareng lamun mas kawin can dibayar. Bos ya Sarwiti sosoreun lain sosoreun sebab mas kawin eta adalah gaganti bud'i. Bud'i teh bahasa Arab, bahasa urangna naon? Gaganti apem. Apem ge can kaharti keneh gaganti surabi nu beulah nu aya cengkehan jerona. Aduh, tah juga arti bae kurang cukup. Urang cukup memang deet pikiranana. Dibere budi teh ketegah arti naon budi caknya bahasa Arab jinganan datu diaji kurang Cikupa bahasa ortodok bagor maka arti oh surabi beulah aya cengkehan anu sok seuri sakapeung baeud sakapeung eta sia cek awe emang sok baeud sarua bae aduh adena aing ngaji cek awe nyaho bae kun barang aing sok baeud burung. Tah cek Sarwiti kula mah moal lantaran mas kawin teh iwadun anil bud'i gaganti liliron tina bobogaan kula berarti nya murah 10 gram nya dihutang. Kuari lamun dibikeun bae atuh gagantina. Bisa cek Sarwiti mun can dibayar moal tuga karek balik ke rek usaha jung itu didoakeun cek Sarwiti teh ka ulah ngambek nyangan ieu mah kula mah hayang ge hayang dibayar doang mas kawin. Oh tuh tanah cintaku tetap padamu. Masyaallah ngadengi cintaku padamu ringkak bulu aing mah. Nah usaha eta dikersakeun ieu Ki Zaid teh usahana ngajejes pas kawin di PHK kuari usaha teu maju-maju malah aya ge sautak saeutik tah tina modal teh dirampas copet beak kabeh. Mana kontrakan can kabayar, mana duit dicopet batur, kabeneran deui kabeneran. Masyaallah kontrakanana bocor. Cek Zaid teh ku kieu teh nyaing hirup ye yuk datang ke pemajikan dek ngahibur diri endahan menta mas kawin. Waduh cek Zaid kieu amat geus sabulan ka 2 bulan ka 3 bulan. Nah ka 3 bulan cek Zaid teh jaka can boga ieu jang mayar masing moal bisa kula mah tetep bae mun kakak teu bisa mayar mas kawin kula mah dek meta pembubaran nikah. Waduh pan berkelanjutan mana kontrakan can kabayar mana modal beak mana pemajikan yang dibubarkan pertikahanana. Tah ieu kumaha ieu Sarwiti rumah tangga jeung Ki Zaid mas kawina dihutang 10 gram kuari teu bisa mayar mas kawin geus ditanggokeun datang ka 3 bulan bahkan 5 genep 7
kuari teh hampir 1 tahun can bisa bayar mas kawin keneh bae otomatis si Sarwiti teh penasaran sanggesa penasaran kanyawan kuari memang bener-bener teu mampu nyi Sarwiti na kuari menta dibubarkeun pertikahanana tah menta dibubarkeunana meunang henteu kulantaran teu bisa bayar mas kawin wa pisarihi bil mahri aqalun dina miskin salaki teu bisa mayar mas kawin eta adalah sababaraha kaul azharuha tafsahu qabla waqtin kaul azharna tarjih berarti hasil daripada beberapa penelitian masalah tersebut timbullah kaul azhar na ieu nurutkeun kaul azhar seorang istri bisa ngabubarkeun pertikahanana memet diwakti cara ngabubarkeunana wala pasqahata yasbuta inda qadin saruhu temenang ngabubarkeun pertikahan yana teu aya jalan Sarwiti ngabubarkeun pertikahan hingga tetep monggo qadi kamiskinan Ki Zaid. Jadi laporan berarti Nyi Sarwiti teh urang Cikupa laporan ku ari KKUA Cikupa atau langsung ke kejaksaan pagi cek Nyi Sarwiti pagi keneng keras amat bendu kuliah greget hayang kegiraan diuruskan tenang neng tenang negara orang kan negara hukum bohong negara hukum teh pada usero memboga hukum lagi kudu dihukum Nyi Sarwiti paham amat ya jadi mamarahan kieu enak neng kieu kula boga salaki ngaran Zaid urang Cikupa pertikahan kula jeung menang geus setahun jadi nyana waktu nikah mas kawinna dihutang datang ke kuait teu bisa mas kawin saya lapor kepada bapak jaksa bahwa pertikahan saya dengan suami saya yang bernama Zaid mohon dibubarkan ulah waka dibubarkan teliti heula panggil Zaid mana alamat Zaid pasar kemisnya pasar kemis mana pasar kemis kota emang pasar kemis kota kota deh pokoknya mana pasar kepada yang terhormat Bapak Zaid yang berada di kampung pasar kemis kota ongkoh kampung ongkoh kota dan gitu ngaranna saya harap menghadap ke Kejaksaan Cigaraksa sehubungan dengan laporan istri Anda yang bernama Sarwiti mengenai tentang rumah tangga Anda. Diharap menghadap besok pada hari Senin tanggal sekian. Wassalam atau terima kasih demikian kepada Kejaksaan Cigaraksa. Set kirimkan dari baca Ki Zaid. Panggilan saya berangkat Ki Zaid ka ditu Zaid. Ini nama Zaid betul Pak. Punya isi yang bernama Sari orang Cikupa betul. Anda waktu pernikahannya mas kawinnya dihutang 100 Pak 100 ya Pak betul Pak sampai saat ini sudah 1 tahun mas kawin belum terbayar lunas betul Pak lantas kesiapan Anda bagaimana tiap jam tiap hari saya siap tapi sampai saat ini belum bisa membayar Pak. Nah sekarang begini sehubungan dengan istri Anda yang bernama Sarwiti telah melapor kepada saya dengan permasalahan tersebut maka Sarwiti ingin dibubarkan pertikahannya tak eta teh langsung geus Sarwiti narapa panggil Ki Zaid dicek keabsahan dan kebenarannya ternyata benar maka kakarak didinya payap sahuhu membubarkan pertikahanana adalah qadi atau jaksa. Iya Sarwiti, iya Ki Zaid. Ya. Perlu diketahui setelah seorang istri yang bernama Sarwiti melapor kepada saya, setelah dicek laporannya, pengakuan suami itu betul sekali. Maka dengan demikian permintaan dari pihak istri yang bernama Sarwiti
ingin dibubarkan pertikahannya, mau tidak mau bahwa saya sebagai penegak hukum di Kabupaten Tigaraksa ini di bawah naungan presiden di bawah naungan Bupati Ismet Iskandar, maka pertikahan Anda saya bubarkan. Es balik serius ya kan itu balik idah gesnya sia 3 kali sucian beres cek saya mau ngomong bubar jangan bogoh jasa 1 juta kali bohongan sia teu mampu bayar mas kawin balik sia minta ongkos tolong kain lain mere ongkos cak jasa minta ongkos bapak anu berpunya hukum kula kaditu manya kudu leumpang ka pasar kemis sebelah sia kan aku latih rakyat bapak ongkosan atuh pak ongkosan dah ongkosan ku aing pada duit 100.000 saya buka sepeda teh jangan aing ge ditu ojol ngaranna tuh kos kitu jadi teu meunang saunang-unang nyaho ta urang jadi wauh eta ka Allah teh kos kitu peraturan Allah teh kos kitu jadi nyaho ku hari urang. Lantas ya hukum Allah teh direkayasa begitu tak sarwiti laporan ke KUA cakawa bukan urusan saya ini mah urusan saya mah menikahkan urusan membubarkan pertikahan urusan kejaksaan saya mah menikahkan administrasinya gampang sekali tak 400 gampang itu mah kalau ke sana lain lagi udah ke sana harus berapa urusan sana itu mah saya tidak mau tahu. Datang ke kejaksaan bisa diterima harus ada uang 3 juta nu 3 juta iyalah nu pinarakaeun cukup jang jaksa kokojayan di neraka ku 3 juta sedang sakitu ge alhamdulillahirabbil tolong beralhamdulillah siapa ka neraka cukup sakitu kita sebab lain dek negakeun agama Allah berarti nyana ndek meraup keuntungan dari hukum-hukum Allah nu kuduna ditegakkeun tapi dibuat lahan geura modar sia aing mah ngan ngabejaan doang bisi aing ke di sidang ku Gusti Allah ayo Ci bener sia ayeuna pengajian bener pernah nyaritakeun bahwa uang eta teh haram aya saksina jaksa aja jaksana nyala nu nyokot duitna jadi nyala jadi saksi nyala nu nyokot duit sedang sakitu ge tuh lumayan dah mun teu pernah nyaritakeun bahaya kula mah sakadar nyaritakeun tama karasa kareunteut ka jero hate jaksa langgeng ku sia teu karasa ngojari sia di neraka sakitu doang kula mah ngan ngabejakeun doang cak jaksa aing minggu hareup moal ngaji kaji itu sia aing mah teu ngajakan ngaji ka sia aing mah deuk nyampekeun hukum doang kiai cenah aing ke bagi 2 bae tolong bagi 2 aduh aing disogok burung jaksa ya Allah ya Rabbi gitulah ieu keur carita hukum jadi di jero hukum aya lahan untuk mengambil keuntungan dari hukum-hukum Al-Quran anu geus dijabarkeun ku Kangjeng Nabi dikemas oleh ijma ulama dijadikeun lahan di negara ku hakim-hakim ku jaksa-jaksa mejeuna jang kokojayan di neraka ge lain negakeun jeung ngabereskeun hukum anu berkendala manusia supaya pong jaheuh horeng laporan teh ngeunaheun ternyata karasa adilna Al-Quran jujurna jaksa nikmat amat diakuilah ku masyarakat bener-bener jaksa penegak hukum bener-bener Al-Quran teh karasa ka jantung karasa ka sanubari karasa ka urat-urat ge ngeunaheun jasa horenganan ketika orang boga kendala dak cair ieu mah kumaha laporan atuh ka ditu sangat